dicasila. Jadi ingat nate karena HP anu pareum. Sanes ingat karena HP anu pareum, tapi ingat karena HP anu pareum. Sehingga ketika udah subuh teh HP kita teh saacan bobo HP eta teh uga bobo HP deui mata nu teh HP. Ingat karena HP anu pareum lain pareum kana sana HP anu pareum. Kedah nama urang teh nalika urang udah subuh teh ingat teh HP bisi pareum. Lamun urang HP anu pareum maka eueuh dina isinang HP di mana HP urang pareum maka orang bakal migaya dolim ka batur. Sadaya malam panca indra teh kumaha hate urang. Lamun hate urang pareum maka urang ucapan urang bakal ucapan anu awon. Upami urang hatena pareum ningali kanu awonan. Upami hate urang pareum sampean urang mapah kana ka awonan. Mun hatena pareum maka pandangan urang oge bakal nyabake kana ka awonan. Jadi gugah subuh teh ulah ngadolin batur teh naon diradap teh hate misi naon hate pareum sabab ari hate mah eta teh sumberna hidayah ti Gusti Allah, sumberna Nur Muhammad. Ayana Nur Muhammad teh dina hate